Karitan seorang manusia andui tahuaya tentua hirup sangsara hayang lumha ku jalan mujalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, baraya para mancomania salam dunya di mana bae ayana. Wilujeng siang wilujeng batapang dangu deui sareng di acara nu maneh nyata dongeng Sunda ti kandaga mancomania. Tempat ngariungna para mancower salam dunya anu mika memet kana dongeng Sunda. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana aya dina panangtayungan Allah Ta'ala. Dipaparinan kasehatan lahir sinareng batin jembar manah gampil rezeki sarta tebih tina balai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pamiarsa urang ngeureuyeuh deui neraskeun dongeng anu katunda nyaeta Jujur Carios Endog Wadal. Ieu dongeng rekaan haki oge didongengkeun ku aki, mugi wae katampi kalayan kabingahan tiasa janten panglipur kalbu pangmeberah kana manah pangrepeh kana hate. Ubar ngabang balerkeun kacape saparantosna urang sadidinten kasabnya damel milariki payah oge kangge mulangkeun katineung ka mangsa anu kapungkur anu katukangnya ka mangsa di mana urang teh hiburanna ngadarpong payunan radio ngadengkeun dongeng Sunda. Ayeuna mah dongengna aya di YouTube pemirsa. Oge mugi wae sasireun sabeunjeureun aya hikmah anu tiasa dicanak pikeun pieunteugeun urang dina kahirupan kumbuh di alam dunya. Urang amparkeun deui samakna parsamakna sorah bajigurna mangga kaparayun sadayana. Prung Rebun-rebun keneh Mang Kosim geus pamit ka biana pamajikanana. Bebejana mah rek ka Bandung pikeun nepungan Suhandi teh anu rek ngamodalan ngabandar sayuran di lemburna. Mang Kosim mawa kaneron ngahajati mah teh da ceunah pikeun wadah duit lamun jadi dibere modal. Mang Kosim ngagedig leumpang rerusuhan nuju ka arah kebona. Manehna langsung bae nuju ka sisi walungan urutkeun kamari manehna gulai jeung nu geulis tea Dewi Makarawati. Barang srog ka sisi walungan, Mang Kosim ngajenghok olohok bengong mata simeuteun. Panonna molotot, bahamna calangap. Sabab saumur-umur kakarak harita, Mang Kosim teh nempo aya duit jeung perhiasan numpuk dina urut manehna gulai jeung Dewi Makarawati. Katempo perhiasan emas mangrupa kalung cincin gengge giwang jeung sajabana. Aduh, bener ucapan Kanjeng Dewi teh teh. Aing teh geuningan dibere emas sakitu lobana. Dulu aing jadi jalma beunghar ieu mah tulus yeuh. Nuhun Kanjeng Dewi nuhun pisan. Ieu mah geuning duitna ge duit emas sarua ieu mah.
Aing kudu ngajual heula ya kudu diduitkeun heula ieu mah lamun kieu carana mah. Mang Kosim luak liuk bisi bae aya jalma anu ningali anu nempoeun ka manehna. Sanggeusna dirasa aman manehna gagancangan cingogo perhiasan emas teh buru-buru jeung duit kencring tina emas diwadahan kana kaneron. Mang Kosim gancang metaskeun daun talus sabora lambar tuluy dipake nutupan perhiasan di jero kaneron. Aman ya, paling ge aing disangka mau buntil atau sayuran. Ayeuna keneh aing kudu indit ka dayeuh pikeun ngajual perhiasan ieu. Mang Kosim teh culang cileung deui, sanggeus yakin dirinya teh eueuh sasaha kajaba dirina sorangan, atuh gancang leumpang Mang Kosim teh ngagedig nuju ka jalan gede pikeun tumpak mobil nu arah ka dayeuhkeun. Gancangna carita pas sore dina wanci Saria Klayu, Mang Kosim kakarak mulang ka imahna. Datangna bari angka ribu ku babawaan leungeun katuhuna nyakelan kardus gede anu dipanggul dina tak-takna. Sedengkeun leungeun kencana mah ngajingjing keresek badag. Kaneron anu eusina mobil pinuh ku duit lada ngajual perhiasan emas teh dicangklek dina tak-takna, tetep ditutupan ku daun talus. Bi Anah jeung Dewi budak awewe Mang Kosim anu ti beurang keneh ngadago Mang Kosim mulang atuh gancang mapag ka Mang Kosim. Akang, mani angka ribung kieu Kang. Mawa naon ieu teh? Tanya Bi Anah ka salakina. Mawas sagala-gala nah keur kabutuhan urang sapopoe. Alon Mang Kosim bari ngasongkeun keresek gede anu dijingjingna ka Bi Anah. Keresek pindah leungeun ka Bi Anah. Pak, rebetna naon eta teh Pak? Tanya Dewi penasaran sigana mah budak teh. Da nempo meureun bapana tarati sasari barang bawa sakitu lobana. Macam-macam kayak orang budak di jeronya. Ayo Mang Kosim gancang ngalacat ka tepas tuluy kebat ke tengah imah. Kardus badag dicageun di tengah imah ku Mang Kosim. Anah cogot peso nah bari sakalian moal cai akang hanaang yo. Bi Anah ngecageun geresek anu karasa berat disisieun kardus. Tuluy gancang ngaleos ka pawon. Pikeun mawa peso sarta mawa cai herang keur salakina. Teu lila Bi Anah geus balik deui. Bari mawa peso jeung bekong anu dieusik ku Ciasak herang. Bekong mah langsung we diasongkeun ka Mang Kosim. Sedangkan peso ditunda gigireun kardus. Ku Mang Kosim ditampanan tuluy eusina diinum mending ngalak-lak bangun hanaang pisan. Rengseng inum, gap Mang Kosim nyokot peso anu ngagoler disisieun kardus. Tali rapia anu nalian kardus dikeuretan ku Mang Kosim. Tuluy Mang Kosim muka kardus, eusina dikaluarkeun hiji-hiji. Si horeng eusina teh gula kopi udud minyak beas enteh sabun odol jeung sajabana deui kabutuhan rumah tangga. Eleh akang teh tas balanja manis sagala aya ieu teh Kang. Nya nah cukup meureun keur samingguan mah yeuh. Ari ieu lebetna naon Pak? Tanya Dewi bari ngilikan keresek. Buka kainya, buka weh, alon Mang Kosim. Dewi muka keresek bari jerona dikodokan, si horeng mah eusina teh baju jeung papakean awewe sababaraha potong. Anu ukurana gede jeung leutik, saukuran jeung Bi Anah sarta awakna Dewi. Aya oge kaos jeung kameja sarta calana lalaki saukuran Mang Kosim. Ya cuk teh kangge Dewi Pak,
Tanya Dewi bari ngilikan sada meber-meber baju anyar warna biru saukuran awakna. Nya ke Dewi jeung mak. Kameja, kaos jeung celana mah eta nu bapa. Wi, sok kayaknya cobaan. Asik. Dewi gaduh acuk anyar. Nuhun ya, Pak. Cek Dewi. Bungah nakar katempona paromana marah mai. Kang, akang teh boga duit di mana? Tepi ka balanja sakilo bana. Tanya Biana bari neuteup ka salakina. Apana akang geus bebeja keur peuting teh nah. Yen batur akang si Suhani teh anu didayeuh, anu ayeuna geus jadi jalma jegut. Rek ngamodalan akang. Tah manehna teh tulus ngamodalan akang teh. Kabanar sayuran cenah di dieu asal hasil sayuranna kabeh ge disetorkeun ka manehna. Tah ieu duitna nah tah. Mang Kosim ngaburulukeun si Kaneron, ngaluarkeun duit di jero Kaneron ladang ngajual perhiasan. Atuh duit gepokan teh ditumpuk di hareupeun Biana. Atuh Biana jeung Dewi tepi ka Allahok bengong sabab saumur-umur kakarak harita nempo duit anu sakitu lobana. Kang, ieu teh duit beneran akang? Cek Biana beri sorana ngageter. Nya nah duit bener atuh, mainnya duit palsu atawa duit monopoli. Disemet ayeuna mah urang teh moal sangsara balangsak deui nah. Urang bakal jadi jalma beunghar, jalma jegut di lemu. Alhamdulillah nya Kang, duh hatur nuhun Gusti. Biana tepi ka sujud dina palupuh bakat ku bunga. Duit ku Mang Kosim diasup-asupkeun deui kana Kaneron, manehna nyokot sagepok tuluy diasongkeun ka Biana. Anah yeuh isukan. Bayaran sakabeh hutang-hutang urang di warungna Biiti jeung warung sajena. Tuluy init ka pasar, meuli kadaharan anu ngeunah, masak si ngeunah. Meuli daging domba tah sakalian. Oge meuli perhiasan emas keur Anah jeung Dewi, tah ieu duitna. Cuk Mang Kosim bari ngasongkeun duit sabeungkeut ka Biana. Har, apana nerek dipake usaha Kang duitna teh? Nah bet dibalanjakeun keur perhiasan Anah jeung Dewi. Ih, tenang. Eta mah persekot munggaran tina bisnis sayuran akang. Ulah salempang moal tepi ka kurang modal urang ayeuna mah nah. Siapa batur akang si Suhandi nang tangan butuh sakumaha bae ge bakal dicumponan. Anya nuhun atuh Kang. Wi isuk-isuk urang ka pasarnya jeung emanya. Urang meuli gelang sarta kongkorong kangge Wi nya. Mau gerek meuli. Asik nuhun nya Pak, nuhun Mak. Tapi Wi mah hoyong cincin Pak. Nya sok bae rek meuli. Geng ge tarek meuli kenot, tarek meuli naon ge. Da duitna ge moal kurang Wi. Bari maser sendal anyarnya Pak. Sendal capit Wi teh tos pegat tos dipanitian cacawetna ge. Nya sakalian meuli sendal nu alus. Keur mah oge tah. Meuli selop sakalian. Pilihkeun oge sendal keur bapanya. Sendal bapa ge sarua geus dipakuan eta teh. Nya Pak, keku Wi dipilihkeun anu sae sendalna nya Pak. Peuting harita mah kagumbiraan teh minuhan imahna Mang Kosim anu salila ieu jarang pisan kadenge sora anu seserian. Tepi ka tengah peuting Mang Kosim ngawangkong jeung anak pamajikanana bari ngararopi sarta cacarita ngeunaan cita-cita ka hareupna anu hayang nyieun imah sarta meuli kebon anu lega. Tisa prakarita kahirupan Mang Kosim jeung kulawargana teh rubah 180 derajat. Anu tarina kulawarga miskin
anu sagala susah sagala warurat. Kiwari mah jadi kulawarga berat beunghar anu serba kacukupan jeung kaleuwihan. Teu sirikna sagala kabeuli, sagala aya, sagala nyampak jeung sagala kacumponan. Kabeh kulantaran harta kakayaan pamere ti siluman anu ngaranna Dewi Makarawati. Kebona wajuma akhirna mah dibeuli ku Mang Kosim. Tuluy dibangun dikuriling di pagar jangkung sarta dijieunkeun saung anu badag turobeg. Dijieun ge tina kayu jati anu kararandal sarta warweg pisan. Wangunan saung teh jadi leuwih mirip pila dibandingkeun saung mah. Unggal malam Jumat Kliwon Mang Kosim sare di eta saung. Pikeun sosonoan maksudna mah jeung pamajikan silumana nyaeta Dewi Makarawati. Sabab lamun di imah mah bisi kumaona, bisi katohyan ku pamajikan jeung anakna. Bebeja ka anak pamajikan mah rek nyuguh ceunah jeung ngawirid ka karuhun sangkan hasil tatanena alus. Da Mang Kosim pernah menang wangsit tina impianna ceunah lamun hayang usaha dina palawija atawa tutuwuhan supaya hasilna mujekil kudu nyuguh ka karuhun ceunah. Biana teu curiga ada puguh unggal malam Jumat Kliwon Mang Kosim nyieun susuguh mani kumplit tuluy dibawa ka saung kebona. Bulan ganti bulan, harta kakayaan Mang Kosim beuki bae nambahan. Mang Kosim munggah bulan meuliean kebon di mana-mana. Kebon-kebona disewakeun ka para patani nu teu boga tanah pikeun digarap ngagunakeun sistem bagi hasil. Nu teu boga modal bisa ngahutang heula dimodalan heula ku Mang Kosim. Engke waktu panen kakarak diroris hutangna. Para patani anu biasa ngajual hasil tanina ka Juragan Barkah di deukeutan sarta dibibita ku Mang Kosim ku harga anu mahal. Sangkan kabeh ge ngajual hasil tatanena ka manehna. Atuh meh hampir kabeh patani nu boga tanah sorangan mah ngaleok pada rindah ngajualna teh ka Mang Kosim. Nu masih satia ka Juragan Barkah teh iwal Mang Ukri jeung batur-baturna. Anu masih tetap digawe ka Juragan Barkah, hasil kebon maranehna ge masih dijual ka Juragan Barkah. Sanajan hargana leuwih murah ti harga beeliana Mang Kosim. Kocapkeun harita wanci tunggang gunung, di mana Mang Kosim anu geus rubah jadi gedong sigrong, agreng sagala mencrang sagala weweg. Mang Kosim geus sagedangdan, make kameja anyar meunang meuli ti dayeuh poe kamarina. Bukna nu geus dua warna teh kiwari mah jadi hideung meles kabeh sabab bermen di semir, dipikok. Bukna digolep herang sabab make minyak rambut. Reka mana akang mani geus ginding kitu? Reka jangkarandang orangnya. Cek biana anu harita keur aya di hareup imah. Ngamandoran ibu-ibu tatanggana anu keur kuli meungkeutan kacang panjang kiriman ti para patani. Ish, kamana mandi ari nyarita teh nyaneh mah. Akang mah rek nepungan Mang Ukri. Lain rek kanjang karana sejenana. Lain rek ulin ka Mang Ukri mani tepi kadang dan satakar kebak kitu. Buk diminyakan, baju diminyak singitan rada curiga kami mah Kang. Menang, curiga mah menang. Tandana nyaneh masih bogoh ka akang deh. Tapi ulah kaleuwihan nah, akang mah moal rek ngaheroan awewe sejen. Akang mah rek nepungan Mang Ukri yeuh. Ari masalah dangdan matunah wajar we, nah urang teh ayeuna mah hapan geus beunghar. Urang lembur ayeuna mah nyarebut ka akang teh Juragan Kosim. Manya Juragan Rudina natunah. Pan leuwih pantas ke dangdan anu rapi. Sangkan pantas disebut Juragan ku batur. Emangna aya kaperluan naon akang ka Mang Ukri teh? Rek diolo nah,
Manehna jeung rombongan kulina apanan tepi kayeuna ge teu daek digawe ka akang teh. Masih keukeuh tetep satia ka si Barkah. Hasil kebon maranehna ge apanan masih disetorkeun ka si Barkah. Kebon sampo Mang Ukri masih dijual ka ditu. Hasilna teh kitu oge nu sejena. Kusaba we ta si Barkah masih bisa menyat sanajan dikepung ku harga mahal di akang. Keun bae Kang ieu. Ulah dipaksa. Bagi-bagi rezeki bae atuh Kang, da ayeuna mah urang teh teu kakurangan naon. Teu bisa. Raheut dina hate akang tapi ka ayeuna ge masih karasana. Nyeri hate akang teh. Sawaktu ditutunjuk dicacampah bari jeung dianiaya ku si Barkah jeung badegana. Moal leungit samemeh kahirupan si Barkah rubah jadi jalma balangsak. Sangsara kadungsang-dungsang gawas urang harita. Ulah mupujukeun dendam ieu Akang, teu hade ngahayukeun kana nafsu amarah teh. Rek ngolo Mang Ukri mah nyaheug bae olongan bae umat. Ulah dipapaksa. Meureun mah Mang Ukri geus ngarasa kadagingan tina hasil gawe ka Juragan Barkah salila ieu. Jadi meureun rada berat lamun kudu pindah ka urang teh. Jeung meureun mah teu tegaeun ninggalkeun Juragan Barkah da puguh nu sejenna mah apanan geus parindah kabeh ka urang Kang. Boh setor hasil tanina boh digarawena. Ya eta mah urusan Akang. Pokona mah si Ukri kudu eureun digawena ka si Barkah. Kumaha we carana mah. Akang ini tayina ah. Teu ngadago caritan pamajikanana deui, Mang Ukri harita celak naik kana motor Vespa anu menang meuli can lila. Motor Vespa tahun 70-an anu ngabaranyai keneh herang mencrang jeung jarang anu boga. Di lembur Sugih Mukti ge ngukur Mang Ukri sorangan anu bogana teh. Mang Kosim sorangan anu bogana teh. Kala Mang Ukri deui pamiarsanya. Lepat nyebatnya punten. Atuh gerung-gerung sanggeus diselah motor teh disada. Juragan Kosim ayeuna mah nu katelahna teh di lembur Sugih Mukti. Harita ngagas Vespana drenden maju lalauna. Ngambah jalan lemur. Tapi ka Imam Mang Ukri Mang Kosim langsung uluk salam sanggeus markir Vespana di pakarangan Imah Mang Ukri. Katempo Mang Ukri teh keur riuk aya di tepas imahna. Sampurasun. Rampes. Walon Mang Ukri bari cangkatina diukna tuluy ngolesen mapag damuna. Ai geuning aya tamu agung yeuh. Wilujeng sumping ya Juragan. Cek Mang Ukri someah naker ngabageakeun ka tamuna. Sanajan tadina mah urut anak buah na Mang Ukri Mang Kosim teh, tapi Mang Ukri sopan pisan nyaritana ka Mang Kosim. Sabab ayeuna mah Mang Kosim teh jadi jalma kapanang di lemburna. Jadi jalma jegud anu pakaiana mapakan malah mah ngaleuwihan ti pakaiana Juragan Barkah. Salian ti eta Mang Kosim teh ayeuna mah unggah adat deui. Hayangna diagul-agul dihormat jeung disopanan bae ku batur teh. Sabab ngarasa jadi jalma pangbeungharna di lembur Sugih Mukti. Mun di jalan pasalanug jeung batur atawa tetangga tara daek nyapa ti heula. Kudu bae disapa ti heula ku batur dipihormat ti heula bari batur kudu mika ajlih ka dirina. Harita Mang Ukri jeung Mang Kosim geus tiuk pahareup-hareup malah mah geus disuguhan cikopi sagala ku pamajikan Mang Ukri Mang Kosim teh. Sanes tara disasari Juragan sumping ka saung abdi. Aya pikeun saeunaon ieu teh Juragan? Tanya Mang Ukri nanyaan tamuna.
Anu kahiji mah kuring teh sono kusabab kasibukan kuring ayeuna geus lila kuring teu ulin ka dieu. Kuring sono ngopi jeung ngadu bako jeung Mang Ukri ya teh. Tah kuring mau udud bodas ka resep Mang Ukri. Cek Mang Kosim bari ngasongkeun udud bodas merek Sribidari sabungkus ka Mang Ukri. Di handapun udud teh aya amplop anu ditilepkeun eusina teh duit. Mang Ukri teh curigana naon manehna nampanan udud bari nyerenge seuri. Atuh nuhun ganduh. Kamanyangan ieu mah kaleresan abdi nuju sepeun sesepan. Sesepan abdi sep tadi enjing kene tapi ieu. Ya amplop naon kan? Mang Ukri kerung neuteup amplop di leungeunna. Eta mah kanya kuring Mang Ukri. Kabenaran kuring keur meunang milik rada mujekil Mang, sakuan we lah lumayan keur meuli opieun. Pan kuring ge heubeul mah sok remen karejekian ku Mang Ukri. Oh. Aduh pami kitu mah kan ditambi ku abdi. Mang Ukri gancang nyakuan amplop kana sakuna tuluy murak udud pamere Mang Kosim da pugu manehna ti beurang keneh hararaseum bibirna teh can nganyot-nganyot udud. Mang Ukri melenyun udud bangun nikmat nakar bari selang nyeruput cikopina. Sanes kan. Salian di sono bilih ya mobilih aya pamaksadan anu sanesna mangga we sanggamkeun ka abdi kan. Cek Mang Ukri anu geus ngajudi lamun Mang Kosim lain tamu tamalaku tapi pasti boga tujuan anu tangtu. Kieu sabenerna Mang Ukri. Urang teh apanan sosobatan geus lila tiba heula mula. Sapapait sama manis tiba heula. Tah kuring teh ngahaja datang rek menta tulung ka Mang Ukri. Ti mimiti poe isuk mawayana Mang Ukri jeung rombongan Mang Ukri teh bantuan kuring. Cek Mang Kosim tuluy nyelang heula nyeseup ududna. Pelenyun. Haseup nyambuang dina irungna. Keke ngabantosan naon maksud teh kan? Oke, urusan eta mah ke urang pedar mangnya tapi ayeuna mah yeuh mending ye urang teh jajan awug we heula ya. Tuh. Si Sarwiti tuh bisa Sarwiti heuh. Ngaliwat ya. We, ka dia we. Kabeneran di hareupeun imah na Mang Ukri teh lar ngaliwat saurang awewe tengah tubuh. Samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkeun leungeun katuhna nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Ele taya juragan Kosim. Dede. Bade ngaborong ieu awuk pangintennya juragan sok mangga. Bade sadayana ieu teh dipincukan. Sareng kukurawuna sakantenan pangintennya. Oh, harap pemirsa. Kungiderna bisa Sarwiti ka imahna Mang Ukri atuh urang cekapkeun heula pemirsa. Dongengna dugi ka dieu. Lalampahan Mang Kosim dina lalakon nog wadaca urang teu neueuh dihandeuleum sieum geusan sampeureun urang tuna dianjuang siang geusan alaeun pamirsa. Urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna atuh atur nuhun nya kasadayana ieu mah. Pamirsa di mana bae ayana anu satia manco satia ngadangkeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Atur nuhun pisan mugi wae atuh ieu pedaran dongeng teh tiasa janten panglipur kalbu pangberah kana manah pangrepeh kana hate. Ubar ngabang balerkeun sagala rupi kacapenya kasusah saparantosna urang sadidinten milari kipayah. Pamirsa saserengan urang dina ieu channel mugi-mugi wae tiasa janten pangreah-reahnya dina anggoni ngamumule budaya seni Sunda utamina seni dongeng Sunda. Supados naon supados tetep aya henteu tinggalin ku zaman teu kagerus ku zaman dongeng Sunda teh tetep aya tetep rame tetep nanjeur tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Cag sakitu heula pamirsa anu kapihatur siang ieu.
Akina panginten amit mungkur heula salam baktosnya kasadayana para mancomania nu tos hadir di bagian nu kamari oge nu ayeuna. Hatur nuhun, aki amit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.